Pusatnya luhur jauh di awang-awang. Lah para ruyeng kieu itu sirah jangan pagawean kemana nya mereka kota dicikala di PHK dibaralikeun deui geus boga pagawean di pasaran di lockdown ditutup tarek boga penghasilan ti mana geus kieu ya mang ayeuna mah di imah wae daripada ka mana-mana teu meunang ku pemerintah mendingan di imah wae ngopi nyantuy terima wae kaayaana mang ku zaman ayeuna mah hese aya teu nurutkeun peraturan pemerintah mah ayeuna urang arek ka pasar geus puguh di pasar di lockdown arek ka super macet sieun ku corona ya mang ayeuna mah mendingan mematuhi protokol kesehatan ku cara 3M memakai masker menjaga jarak mencuci tangan oh nya heueuh bener maneh ayeuna mah kudu mematuhi 3M M yang pertama memakai masker tadi gitukeun M nu kadua kan cek maneh kudu jaga jarak. Nah maneh jeung urang padeugeut kieu. Iya nya. Maneh kudu tuh di ditu diukna. Tah M nu katilu mencuci tangan. Tuh, mencuci tangan mah di ditu. Syukur-syukur maneh jeung awakna sakadar nguncung ka ditu. Alah. Boy. Naon? Saha itu nya? Saha nu apal Manya dah kenal sahanya? Mang Gondring. Oh, Mang Gondring. Heeh. Sabarkeun atuh yuk. Ayo ka ditu we. Ih, saya itu si Junet apanya pokoknya di sidik samperkeun kurang Junet Mang Gondring. Ganteng saha mah cager. si atuh Junet cager atuh ka mana we atuh manenet Aya mah biasa we terus corona kieu mah. Nyanggeus satu Junet daripada kitu mah mending diuk we di dieu lah. Yuk atuh Mang yuk lah. Sok. Mang. Yang penting aya acara teu. Ka ngopi-ngopi atuh di imah yuk. Nyangke lah kalem we bisa lah gampang ke urang ngopi-ngopi we di mamane lah ke penting santai dah pri ieu urang mah. Mang, mana terkenal ka urang? Saha maneh teh boy? Sidik. Sidik. Gede nama euy. Ya geus gede lah. Suganti kamari mah leutik karek sakieun geus gede pisan kieu euy. Ya, geus dewasa eta mah kade. Mantap Oh nya Mang. Kira kumaha teh wawu ka si Sidik. Ieu kan asisten urang. Tiba baheula lagi. Nya. Kieu we lah. Nya geus we. Ayeuna mah urang ge kegiatan arek indit ka ditu nya geus lah ke peuting we. Cuma ngopi heuh. Ya ieu atuh. Oke, siap. Nya geus atuh lah yuk. Yuk atuh lah. A few moments later. Lah. Mana sih nyamangnya? Mau rek ngopi teh. Hidapuan tadi teu datang-datang. Malam ayeuna teh bagian ngopi di mana Mang Junet ul. Apa di mah? Hayu we milu jeung urang heuh. Yang satu hayu lah daripada orang nong kita jelas. Nya, nya geus ayu. Aduh mang, kumaha sih nu ajakan ngopi teh eueuh. Ih heueuh Ka mana ieu teh jalan mana Jauh-jauh turun gunung kaget ngopi eueuh. Aduh kumaha teh ieu mang lah. Gagal ieu mah bingung Waduh. Asa ngadengin suara Mang Gondring kumaha sih Mang? Hidapuan tadi. Ada gua bulan kesel. Kumaha sih? Orang senaguan 4 jam di dieu diuk cangkeul bakuhan. Bujur panas tidak datang. Asap kira aku lah. Tadi ngadawan 4 jam. Nya Mang, urang naguan ti tadi di dieu geus nepi ka beak setengah keler dah hareuh. Lah, yuk, ayo nama kada yuk. Yuk lah. Kumaha tuh ieu teh Mang? Sugan teh datang-datang turun di gunung Kanap teh di sugan kopi malah eueuh. Oh nya Mang. Tuh, wong Mang kopina teh meuli. Kumaha tuh mang kopina eueung. Kopina beak tadi teh disuruput ku Mang Junet. Atuh kumaha Mang Junet tinggal pelakuna. Duh, nah orang lu jadi disalahkeun
Aduh. Ji, 2, 3. Tah, nu katilu mencuci tangan. Tuh, mencuci tangan mari gitu. Syukur-syukur mana jeung awak nasa kalian nguncung kan. Alah. Junet. Mang Gundring. J, 2, 3. Sapira aku lah. Tadi ngadawan 4 jam. J, 2, 3. Kumaha tuh ieu teh mang? Sugan teh datang-datang turun di burung kalap teh disugang kopi malah unggul. Oh, ini nya, Mang. Tuh, pokok Mang kopinya jangan meuli.